au bi ibadatin atawa jalma anu nyaah kadiri nate sok katungkul ku ibadah. Maksud katungkul ku ibadah teh lain berarti ngaduk-duk salat ti isuk jedur nepi ka peuting jedor. Salat we ti isuk-isuk burang salat, burit salat, peuting salat, waktu sare salat. Katungkul ku ibadah teh sanes berarti gitu. Tapi katungkul ku ibadah teh ngajadikeun setiap waktu nu karandapan ku urang eta jadi ibadah. Contoh, urang mangkat ka madrasah ka dieu niatna naon? Ngaji nya, ngaos. Ari ngaos ibadah sanes ibadah. Berarti salami urang aya di madrasah urang teh dianggap keur ibadah sanajan bari barang harnya. Tapi dihitungna naon? Ibadah. Sabab tadi mangkat ka dieu teh niatna naon? Ibadah. Keun we teh geung diencakeun nuju imam nya, dah teu dicarang ieu mangga-mangga wae. Keur ngobrol mangga, keur ngobrol. Ku diniatan ibadah angkat ka ieu madrasah naon? Salila di madrasah berarti dihitungna ibadah. Di madrasah tadi di jam 7 bahkan aya nu ti satengah 7 nepi ka engke bubar jam 10. Berarti ti jam 7 dugi ka jam 10 bahkan ti keur leumpangna mula eta teh urang kaya-kaya keur naon? Keur ibadah. Berarti urang teh katungkul ku ibadah. Jadi lain salat tungkul ibadah teh. Tuluy sabada bubar ti pangajian kan urang teh sok musopahah sasalaman sanajan bari heureuy-heureuy wae mah nya dapat tarema panangan teh kadang mah hese nya ari lain dina usumna mah sugan ibu jeung ibu panggih di Batu Karut sok sasalaman tara padahal sae lamun sasalaman sae lamun maca salam nganda urang mah biasana tara we lamun teh mah aya ge jika nu jarang panggih wae kamari panggih ayeuna panggih tadi wae tas panggih padahal eta teh sae nya ibadah. Bakal diseungseurikeun dari urang mah teu galib can usum. Sabada ngaos sok musopahah aya nu naon babacaanna musopahah teh sallallahu ala Muhammad sallallahu rabbuna sawareh aya nu maca sallallahu rabbuna sawareh aya nu ngobrol we jeung nu gigireunana keun we nya eta teh masih keneh dihitungna ibadah. Katungkul ya urang go ibadah katungkul asal bener diniatanana. Tuluy sabada beres musopahah sasalaman kaluar ngangge senal ngangge nu katuhu heula urang teh eta teh ibadahnya. Sok aya nu ngangge senal nu kenca heula aya nya hiji lamun rusuh dua nu katuhuna can kapanggih apa kewe heula nu aya asa gitu asa asakeun we teh doraka ieu nya ngan lamun pas kaluar ngangge senal nu katuhu heula bahasa kitab nama tayamun. Ari tayamun teh ngatubuh nya. Eta teh termasuk tina ibadah. Tuluy beres ngangge senal katuhu teras kenca ibadah keneh tah. Ibadah. Tuluy urang teh jajan. Tas bubar sok jajan? Soknya. Ari jajan kira-kira ngarugikeun tukang dagang atawa nguntungkeun?
nguntungkeun urang mantuan tukang dagang butuh duit keur nganapakahan keluargana. Urang mantuan ieu anfa'uhum mere manfaat. Cik kira-kira eta ibadah atawa doraka? Ibadah, berarti jajan teh ibadah. Ibadah jajan teh. Kumaha lamun jajanan nawar bebeakan? Puguh-puguh harga 10.000 mang 1.000 we. Teu kira-kira cek tukang dagang teh nya kopela bari ngamak eta mah teu jadi ibadahnya. Mantak sae mun barang peser teh teu nawar. Asa moal ayanya ibu-ibu barang beli teu nawar. Ieu pangna sae teh kieu. Dangukeun heula nya. Dangukeun heula. Kunaon pangna teu nawar sae? Contoh aya tukang dagang naon di baju lah contona. Mang sabaraha polor 35.000. Bayar we ku urang teh 35.000 nya ijab qabul. Cek tukang dagang teh, cek sok sing awet mudah-mudahan sing kagentosan deui sing ieu seueur doana ge murudul. Kembali deui ka urang kan eta teh. Tapi lamun ditawar mang sabaraha kolor 35.000. Lah mang nu kieu mah dina TikTok ge 15.000. Wah, langsung gitu nya. Cek urang teh da sok nembon we TikTok atuh da. Atuh neng sakitu mah atawa bi sakitu mah can aya ka abina. Lah sok api-api si mang mah. Urang ge da apa lain sakali dua kali meuli kolor kieu teh. Wah, rada tinggi ya si ibuna teh nya. Ieu mah lamun nya da teu apal tara ningali ibu-ibu balaja di dieu. Lamun ieu mah. Nepi kakeun ditawar bebeakeun geus we lah Bu. Cek tukang dagang teh. Nya teh mah sok we 20.000. Dibikeun dia 20.000, dibayar we ijab qabul. Jadi ijab qabulna? Jadi jual belina? Jadi ngancel tukang dagang boro-boro hayang ngaduakeun ka ibu-ibu kitu. Ieu mah lamun dina pada barang beli teu nawar teh leuwih alus. Hiji leuwih alus anu ngajualna somea bari ngaduakeun ka urang bari doana teh lain hiji dua mudah-mudahan sing anu eta nu diucapkeun can nu aya dina jero hatena ya Allah si ece eta mah manis solehah barang beuli ge teu nawan mudah-mudahan sing jembar rezekina ceuk dina hatena mantap sae lamun barang beuli teu nawar kira-kira ti ayeuna bade nawar moal nya eta mah manusiawi dan mangga nawar ge asal nu wajarnya teu dilarang teu nya mangga wae ngan lamun pas sae kene teu nawar tanu penting mah urang mah terang we heula anu naon anu sae nya anapun masalah dipigawe atawa henteu nama kembalikeun deui ka urang gitu kumaha urangna tuluy beres ya teh dia geus nepi ka imah ibadah geus di imah nyangu ibadah yeuseuh ibadah nepi ka keun penting ibadah keneh wae kan urang mah berarti urang katunggul kunaon ieu ku ibadah dengan catatan niatna ibadah mantap niatna sing sae nya